tusukan aing geus bayarin deui bae. Di mana aing bayar ieu nu gawe 150 urang. Mang James. Mang James. Mang James. Waduh, eta sia. Sok angker rusuhan sia masih garakan jikeun be. Info yuk. Info naon? Halus ieu pokona mah. Naon sih? Aya Cina. Jangan buk. Sabuk erek dihargaan 100 juta. Serius ya teh? Serius ieu Mang James. Aing Mang James, rek mana? pokokna mah aing mah rek nangan buek sia sebelum. Aya jangan kau mementas aing. Goblok. Si sebelum nipu ka aing. Geus meunang genep aing. Mang James. Si goblok datang si. Aing. Goblok sia. Nah, Mang James ujung-ujung nah kok. Aing geus meunang genep sia. Baru kayak di harga 1 juta. Dibere ku si Cina lagi ngan 20.000. Segopat teh bayar gawe aing. Ada Mang James ujung-ujungnya lompat kamari ngoyoyot lempang. Kitu kumaha sia? Aing kan beres ngomong. Kumaha sia? Cek Cina teh kieu pangneangankeun bueuk nu mata sipit ke dibere 100 juta. Cek aing da mah belengku goblok. Di mana-mana ke? Itu Mata boko molotot sia. Sia. Tenang, tenang.